Ini nah merenya ada anggur. Ju, yang anggur enggul. Tidak gua heula si bapak heeh. Mah. Nah, Naon? Kumaha Is? nah, anggur mah. Kumaha abdi di kampung kieu mah dahe senyangan anggur mah. Kebanyakan si bapak si Aa atunya ada gua heula. Satu mah iraha balik na sia. Itu mah atuh ka mana deui nya itu minantu teh lila teuing apa majikan teh keur ngidam mila bakahayang kudu diturut tamu diturut lain beuneunan. Heeh. Antosan mah atunya mah keur masak pamong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning karek baliknya. Di mana? Capek tas ngeteh buat tangka kalapa. Buat tangkap apa, Pak? Tanu di tukang. Kok ini make bedog? Subuh teboga make bedog we. Sukane tino mingguan mah. Bedog. Sok atuh dia kule ini. Aduh, capek. Ini teh yang anggur. Yang anggur. Yang anggur, ulah mau bedog sieun. Kumaha anggur teh. Anggur teh anu baru leut ah. Anu baru leuwih kumaha? Anu baru leut ngarang euy. Hah? Ngarang geui? Nah, geuning si Anggur. Ujang aya datang. Terus tadi teh jangan anggur. Pangihpiankeun karunya. Aya kada kieu mah berengke bang itu mah lain. Nu ngarang. Nu ngarang deui nu pangihpiankeun panyangankeunnya ka mana mah yang mana malah nu penting mah hasil jadi euis ya. Mun nu ngarang geui. Heeh, ngarang deui. Anggur. Anggur. Mun. Ya. Tah, neng si abdi panggiliankeun. Ya. Ya sok ah. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabab ayah tean hujan angin gelap. Hop ah. Bangke laguna. Lagu naon? Lagu si Lesti. Celesti. Oh oke, anu mengapa tak mencoba lain? Sok. Mengapa tak mencoba jujur Pada hati. Aya naon kan yuk? Euy. Pas bingung ini ya teh. Bade milarian buah nu bareureut anggur Naon? majikan hidam Hidam. Tapi dari kampung memang aya anggur atau kelupa kota. kamol ngomong teh di gue niangan kemana we Oh, gitu. Atau sing tadi itu ini tak kota ada di dia mah di kampung memang aya anggur. niangan we uing mah Aya ketang aya ningali bener anggur mah. di mana Aya yo. Aya rek ningali. Tuh. Wah, anggur baru leut. itu Mani ngararang euy. Aing ngidam mah. anggurnya Bawa atuh ge naik. baik ngala Bae, sok. Da ieu nu bogana ge. mangga alatnya Sok. Tah, eta tadi bade yo. Iya anggur teh, Pak. Oh, eta anggur teh.
nuhunnya eta. Mangga. Nah. Ibu belagem loh. Dan cahaya teh. Euy. Mau eta lain anggur kembali lah ante. Anjing kita pas di dahar teh. Anjing pahit cenah cek pemajikan nanti dicarekan anjing. Kembali akan ante. Oh ya. Rame. Kan nyanyi dewe lah. Assalamualaikum, Neng. Mana? Anggur? Iya, anggur. Eta anggur? Mah. Kumaha? Mah ieu geus si ayu. Iya, Pak, anggur. Udah minang teh asa kebol-kebol teh nu kieu disebut anggur naon ieu mah? Ieu mah parab orai. Mana dia juga? Nu kieu disebut anggur. Pan sahur si Bapak anu di kebon oge cenah eta teh anggur. Hah? Kana tapaleun. Oh. Yeuh, cik sok asaan heula eta. Amis henteu. Masaannya? Sok. Masaan. Ini kieu. Amis henteu. Henteu. Berarti lain anggur. Lain. Si bapak itu mah paling kebejaan urang teh. Aing pikir Astagfirullahaladzim. Sampuraeun Bapak maneh teh heuh. Ampun boga sakit teh kitu-kitu teuing. Aing mah Kurang-kurang masak lah ya. Kagak mau buat masak teh. dasar si nipu. Si kakak. Aing kena nipu sia teh. Mani mah atuh dah nu kitu di sangkaan. Mana Dasar bapak-bapak bala.